Mencorong bulan purnama, sumirat ka calon panganten pamaget. Mencorong bulan purnama, sumirat ka calon panganten pamaget. Mencorong bulan purnama, sumirat ka calon panganten pamaget. Dianti tola al-badu alaina min saniyatil wahdah wa zaina Hei anjen syaniyatil wahdah wa zabasyuku alaina ma'adha alilahidah. Ya Allah, surgan rahmat dina waktas waliman, rahmati asa nutupan dosa abdi ka Gusti. Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dasar reage eta nu ditutupkeun surutupna nyangakeun pun anak tikahkeun rambutna salama renghapna sadami sanes simkuring teu boga-boga kasepuh atau nepi ka calon besan simkuring nyangakeun pun anak tikahkeun urang sami-sami didik atik kana jalan rumah tangga anu bahagia sanes nyarenkeun kitu bae urang sami-sami namun hapunten pun anak teh kahiji Yuswa nage masih kan anom atau si neng nage nya kitu kan jadi urang sami-sami didik atik kana jalan rumah tangga anu rumah tangga anak anu bahagia anu kekal abadi berdasarkan ketuhannya yang Maha Esa. Manutkeun pertikahan undang-undang tahun 74 nikah teh nyaeta aturan ikatan lahir batin akan membangun rumah tangga anu bahagia anu kekal abadi eta undang-undang perkawinan. Takwa ieu simkuring sakali deui nyangakeun kasepuhna di dieu mudah-mudahan ditampi pun anak kalain moga-moga kamu ngelaksanakan pernikahan anak malah tadi itu spesial waktu jam salapan mohon simkuring dah mau panjang-panjang di komentar naon margina sanes pada usum corona ayeuna heukeun bae da ieu mah rada bebas merenya Hadirin kaum muslimin rahimakumullah sakali deui simkuring hapunten anak kasuhun kasepuh-sepuh sadayana di dieu namun simkuring teh jingjing teu bawa istining nu gaglegoknya teu panggal-panggul teu jang-jang jingjing istining mahanuntun anak mun lawon bersarteun upami leunteun persarotkeun atuh tuangeun meunang persarotkeun nyangakeun simkuring eta mah nyambung nyarungsung kasepuhna di dieu simkuring sakali dihapunten anu kasuhun margi kanggo simkuring cepet kuduha
di sadayana oge sakali deui kurang doakeun kurang sadaya mudah-mudahan pun anak nikahna dendang ayeuna sing panjang kunjung panjang rusakna rapih balaina kelayan parkina amin ya rabbal alamin tutus catur ke panghalang bobo sapangan cara sapakan kalibat sapangan nyaman apunten nuhun wabillahi wa inna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.